Tong ningali batur, tingali awak marane, tingali awak masing-masing. Tong rumah satu buka dosa, tingali dosa marane kabeh. Lamokot ku dosa muslimin. Ingat, dunia bakal dihancurkan ku Gusti Allah. Dunia akan dilenyapkan oleh Allah. Yang ada kelak cuma akhirat saja. Akhirat lain 1000 tahun, akhirat lain 1.000.000 tahun, tapi akhirat salalawas. Tanya karena awak masing-masing. Geus boga bekal naon urang keur kehidupan akhirat. Ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Urang kabeh calon-calon mayit. Suatu saat sakaratul maut bakal datang nyamperkeun ka urang. Awak urang bakal dimanian kuno hirup. Awak urang bakal dibungkus ku kain kafan. Awak urang bakal disolatan kuno hirup. Awak urang bakal dibawa ke pemakaman. Raunan awak urang diturunkeun ka handap, diasupkeun kana liang lahat, pipi nu katu diantelkeun kana tanah. Ngong adzan ka kuping, Allahu akbar, Allahu akbar. Beres kitu, lalaunan papan hiji-hiji diturunkeun ka handap, dipake nutupan awak urang anu geus terbujur kaku. Tanah setik-setik diturunkan ke anak. Dunia ka urang nu cinta ka urang nincakan kuburan urang, nyebut nate sebagai bentuk penghormatan terakhir. Beres pemakaman, anak balik, salaki balik, pemajikan balik, idung bapak balik, keluarga balik, sahabat-sahabat cari urang nu nyaan nu bela ka urang di dunia baralik ka imahna masing-masing. Urang di jero kubur culang-culang awas saha keek poek keek jantung ratung tutubulan. Mumpung eta can terjadi, hayu baralik ti dieu, rabah kalakuan urang, rabah ahlak urang, cing deukeut ka Gusti Allah. Taubatan nasuha, tinggalkan larangan-larangan Allah.